Tinggal mau talina Astagfirullahaladzim, teuing aing mah meni milu riweuh. Make bahe segala. Teuing lah. Set ka dinya, set ka ditu. Pas lah. Aduh. Ya. Aduh. Selamat. Aing mah da teu kurang teu wae si Akang apa ka mana kitu? Ada tenaga awewe kahayang gede pangga bisa eueuh. Kalah potong ieu nage. Iya besok mangkoko anu ngagiringkeun. Us lo kalah. Tak giringkeun bener ka ditu tukang. Giringkeun. Tak awak ya. Menyala ku merah yuk. Tarik teuing urang lieu hese. Ya, gur kumaha pak kieu? Ka ditu geura leumpangna ulah eleh ku embe. Astagfirullahaladzim. Tuh. Awas Kang, lepas Kang. Kang, tasing bener geura Kang. Mata ke tegeuk. Astagfirullahaladzim. Ieu geura. Terus. Tanya kitu terus Kang. Terus. Tak giring bener geura ka ditu Kang. Si Akang mamawa embe ti mana? Bos. Alhamdulillah nepi. Embe ti mana di Kang? Di Pak RT arek maparo Akang arek maparo embe. Dah kaparaban di. Lah ulah sok kalah geura embe di. Ari si urang ge sabenerna mah teu percaya nyi. Ngan si Akangna keukeuh yang mau embe. Daek di Kang leupana Kang? Ya daek atuh. Lah, engke kandangna di mana Kang? Ari kandangna masalah gampang nyi. Kok kada pihangannya sekali. Tulis saungna beri kudahon. Gampang eta mah. Nya karep atulah kumaha Kang? Kang, mana bagian urang? Bagian naon deui bae mangkoko eta? Tadi kan si Akang rek muruhan ka urang. Buruhan ieu ngagiringkeun embe. Hasil lagi menang. Hayang minta buruhan. Hitung-hitung kaajak we baturan. Mangke bae geus pukul menang buruhanana geura. Ulah sok ribut aja ping ayeuna. Aing urusan si Akang macan pernah beres pisan. Arek ka sawah beh henteu aing da diganggu. Oh. Goblok mangkoko mah meureun lah. Sabar. Ya. Aya naon di Kang udah rame aduh. Yuk. Saung yuk. Kalah bodoh imah Kang ari kieu mah carana. Cing ya. Nangan tali ka ditu tuh. Udah ya lurun tuh kalah. Buru geura. Kunaon di Kang? Iya kalah runtuh. Ya udah nih juga kikir tambangnya yo, yang ada. Waduh lah. Nggak sih pagi lah. Mau pesok. Buru. Pesona ge Allah. Lah naon bae geureun aya. Ya. Yuh. Geura. Iya. Lah. Kang, antar ke warung yuk nyai rek balanja. Alah antar ka warung bueu kalau imah ge rek runtuh geura burujung ka warung mah sorangan. Aing mah timbang mentang antar kitu ge embung sih Kang. Jung we geura sorangan kali itu nah motor naon kali itu sorangan geura bisa ieu na motor.
Uhun kala. Ieu naon ieu seng segala. Aya mah. Tuh bisa kan? La ilaha illallah, disuruh geura ka dieu heula diajar ka ditu jung ah. Cek sok kelan. Ih, Awas me heula me, awas. Me na kapayun. yuk, Geura dipengkolkeun geura. yang putnya itu bisa. Ah, tanah tah personal. Tah. Yuk Kang. Yuk magol yuk. Oh, manjukeun heula. Sabaraha bijil kalinya buru teh heula tah. Tah, gitu. Ulah kadinya mengkolkeunana, kadi ieu mengkolkeunna tah gitu. Kadi gitu mengkolkeunana. Mengkol oge mah teu bisa-bisa acan asih. Oh, pengkolkeun deui. Oh, pengkolkeun deui. Ya, dipengkolkeun ulah kalau disuruh pajukeun. Tah gitu. Butuh bisa. Diajar da moal bisa-bisa kalah hirup bari itu. Sok. Sok maju. Sok, buru. Butuh bisa Kang. Lah, geus diajar, sok rek pangilahkeun ya. Buru. Sok. Sok buru atuh kita parem. Gerak. Man, sok perkeun heula. Nah. Ya. Hampura Mang. Punten. Mangga, kumaha Ji? Nyai teh kan arek diajar dadagangan Ang. Kanjak meureun Ang. Nganjuk heula Ang. Moal. Ah, nganjuk mah ieu, nu nyai ge. Tah. Tah bona tah. Aya ieu sawarungeun mah. Mun nyai danyuk deui wae. Moal mere Ang. Moal mere deui. Mun geus dibayar, kakak rek dibere. Nya atuh Ang. Ang, moal mere. Moal dibere. Ah, Pola pisan. Ieu motor nanggalkeun deui. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gigi 12 apa gitu ieu? Yuk. Aduh. Abong-abong hirup sakepeul jeung babaseuna. Nganjuk ka warung ge mun teu dibere. Kadar ge hayang usaha nu dihehese. Gusti Magung. Naon ieu maksudna? Kalau gitu kumaha deh? Tanang mah bahanna tina naon? Awi, Atepna naon? dahon. Pas. Aduh, Awi. Pulangkeun Kang. Pulangkeun. Ieu pulangkeun ieu. Pulangkeun.
cius ya, cius ya. Cius. Tadi nyuh yang bertahan. Ye, icek lah tuh aja. Yang bertahan. Juga itu pulangkan, Kang. Ya, dia kena kenana. Punten. Mangga. Oke. Silakan duduk. Nuhun, Pak. Damang, Alhamdulillah. Bapak tipe mana? saya dari pihak bank. Betul ini dengan Ibu Nyai Mia? Benar-benar, Pak. Ini ada hal yang saya mau sampaikan. Surat wasiat dari almarhum Bapak Nyai. Benar Bapak Nyai sudah meninggal? Benar-benar, Pak. Almarhum Bapak Holid. Almarhum Bapak Holid menitipkan surat wasiat ini ke pihak bank. Warisan tersebut berupa uang sebesar 500 juta rupiah untuk diberikan kepada Nyai. Alhamdulillah. Udah warisan ini. Pokoknya ini orang pakai beli mobil ini malah Nyainya. Alhamdulillah, Kang. Mana duitnya Pak? Untuk pengambilan uangnya besok ambil di kantor. Ini berkasnya bawa, besok jam 8 harus ada di kantor. Siap. Saya pamit, Kang. Oh iya, siap. Nyi, Makasih. sukses selalu, Nyi. Kang. Oh, Kak Ima. Alhamdulillah, Kang. Halo? Di mana kene di? Ya buru berang. Telat-telat teuing asih. Da masih kena berapa proyek ya? Buru. Heunam buru ulah sok lamun telat-telat teuing. Ieu ajudan mene lila-lila teh. Oh iya saya nelpon. Halo? Oh, muhun tenang ya ku abi ngantosan ajudan heula. Siap proyekmu ulah dibatalkeun kumaha di? Ieu ngadaguan ajudan heula ya rada telat pugu datangna. Nya siap tungguan bae di dinya. Aduh. Ari Akang rek mana di, Kang? Bisnis akang mah. Ayeuna Nyai bagian di imah. Akang nu bisnis di luar. Engko harianana ti Nyai, bulanana ti Akang. Akang pasti miliaran beunanganana Akang mah. Oh, heueuh nya Kang. Yah, tapi Kang, kade Nyai mah nitip Akang ulah sombong nya Kang nya. Urang keur di luhur kudu beuki tungkul nya Kang nya. Siga tangkal pare geuning Kang. Cicing, awewe mah nyaho naon? Nyaho madang. Nu masalah usaha mah bagian Akang. Sok we sing jongjon usaha di imah Nyai mah. Nyai mah kadang ngingetan hungkul Kang. Heeh, hari si nuhun diingetan. Akang mangkat heula nya. Tapi anak itu pun teuing ajudan meni. Halo? Buru di mana kene deui? Kalah bangkar ya proyek juga kieu mari datangna beurang makalah. Buru. Waalaikumsalam. Telat pisan aing mah datangna asih. Hampurannya para dat telat abi na tas make up, tas nyes, tas gegero katama itu tukang ojek mis. Aing bakal beuki telat. Atuh kudu kumaha hampurannya. Geus ganeng ulah sekolah loba alasan supir beung geus ngadagoan di dieu mun kuat lila-lila teuing. Pokona Akang ayeuna mah agenda Akang poe ayeuna mimitina madang heula. Pokona Akang kahayangna teh pais bancet, goreng toke, tumis congcorang. Menikah bina-bina teuing bukan dunungan teh barang akan teh juga kitu. Ayahnya nu kitu. Oh, bukan barang akan di mana di nu kitu. Karep pokona kudu aya bapa mah. Ayo atuh tangan. Nya hayu mangkat cing dagoan. Yeuh, kade geura. Anu benerna rek ka mana di?
Bukan narik ngomongin proyek itu teh. Nggak suka sama loba dongeng. Ya duit nama sakit mahi mau apa ya nak? Mahi. Ayo mangkat. Cicing akang berjuang lagi nya. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kadanya Kang anu tadi cek nyai nya. Nya Kang. Ayo telat. Gawat. Ini kalau galaknya asisten daripada durungan ya. Aduh ya Allah si Akang gitu-gitu teuing ngasih euy. Aduh, iya ngeganggu pisan HP. Halo. Iya, keur di jalan kene. Tenang, pokoknya walungan mah positif. Dibeli ku bapak mah, dibeli. Eta teh kan kok cerita nate walungan eta teh rek diurung, rek dijieun perumahan. Dibeli, sok ukur be ukur. Ayeuna masih ngerada-kada kabeh bangawan ge kajeun. Sok diukur, sok ukur. Dibeli ku bapak dibeli. Oh, eta keur proyek perumahan eta teh. Sok ieu keur di jalan keneh. Siap. Oke, yo. Ya ilah ilah, ieu HP. Aduh, ieu bebek telepon. Halo. Ieu nuju di jalan. Sabar atuh, ke kadinya ieu. Ieu tunggu proyekna rada ieueun ieu, rada mane membengkak. Ayeuna ieu nuju bade acara proyek ngurug bangawan. Tah, engko tas peresmian ti dieu, teras ka New York. Enjing. Kedaya kalangkap lancar deui. Tah, ti langkap lancar, langsung ya nu di Pangandaran nu di pantai proyek bapak keneh atuh, proyek saha deui. Atak neng sing sabar. Mun, antosan mah, mun. Babay atuh babay. Yo, Estegar. Tenang, bapak mah bebas, rek suku ka benih mendigen. Cicing benernya tahan. Meni bala kena keblok duit. Ih, Cicing. Kuku marga kumaha bapak, cicing. Ah, hilik ya. Tuh. Per. Eren. panas gunungan. Nah, gitu. Teh. Dia teh. Adi beh dia. Nggak, saya nama kieu bae teh. Ieu sawah ieu kurang rek dibayaran. Paling sabaraha ieu paling 50 bata, geus 50 juta lah paling kan. Geus dileuwihan kurang 20 juta. Nu penting mah didinya balik. Ayo cuang ulin. Geus ulah ka sawah bae. Ceblong coba panas juga kieu. Tapi Kang, Geus ulah tapi-tapian kurang kene 70 juta. Geus cukup dengan duitnya. cek lah atuh ya payung naik. Ya ilah, kalah nyekel nitah kadunungan. Buru kadeun. Sing sabar. Aduh, hese di alo. Deui ya. Dah, Yo, cegel. Yo. Yo da urang mah ngitung mah hoream. Aya leuwihna ge sur. Ya, ngitung tapi baliknya. Geus ulah yang cicing di sawah bae. Ya jeung balik. Urang rek tuluy. Hayu ya. Yuk. Ya si akan kumaha maksud lah nya. Aduh. Heran tak ya. Alah. Di zaman berjuang, duh kelingan anak lanang. Pian. Duh, nu lewat-lewat aja masih euy. Laris. Alhamdulillah menang rejeki bisa buka usaha. Engke ti si Akang saperak, ti Nyai saperak jadi 2 perak. Mun ti si Akang 2 perak, ti Nyai 3 perak jadi
5 perak. Duh, laris kadari ya. Jajan jajan. Duh. Tapi lamun tisi akang kosong, teu nyai kosong. Kemana mentana euy? Dari usaha mah kudu pede, kudu percaya diri. Aduh, zaman pengarjuan. Aduh, duh kelingan anak lanang. Cing. Yo, baju. Ieu Bapak rada kaharti ya Bapak ya. Pola. Sigana ieu solokan ieu kudu dipindahkeun ka hareupeun imah Bapak ya. Masalah nama ieu teh engke keur Bapak lamun hayang nguseup, lamun hudang pineuh, bari ngopi, bari udud, bari nguseup sigana cocok. Ieu kudu pindah ya ka hareupeun imah Bapak ya nya. Buset, maknya ge bisa solokan pindahkeun kana hareupeun imah Bapak. Jeung Bapak mah kudu bisa teu meunang teu ieu agenda ya, kudu catet. Catet ieu nya. Heeh, ka dicatet kumaha cara we aing malah. Heeh, tah kade ya. Ieu kudu cicing di hareupeun imah Bapak ieu solokan ieu nya. Ayo berangkat yang ada. Iya, kari ka Walungan, Walungan itu nu gede. Aya proyek deh dina Walungan nu gede. Kumaha Bapak we awak-awak. Sindog asin beuki leutik juga kieu. Bari dipikir-pikir, sih lamun ieu bijilna tina asin. Kok asin lembut. Asin endogna meni gede. Kumaha apa kitu euy? Puyeng kemah mikiran endog asin ge. Pilah paduli teuing dangeunna dihakan mah. Lengket deui, set. Bangeunna euy. Cenah ngadenge-denge si Nyai ngawarung. Biralah hayang nyaho warungna siga kumaha. Sugan-sugan bisa nganjuk ieu mah. BRT, BRT. Kemana BRT? Nah, Andi. Sing bener kumaha? Nah, Andi. Ya sing bener Nandi. Oh, dasar jalema koret. Kade berngongonan ayon. Leman. Ya, mantakna jadi jalma ulah koret-koret teuing. Nya mah hiji-hijina. Aduh deui. Barina ge menta ge moal. Iya, geus ayeuna mah cenah ge ngadenge-denge si Nyai ngawarung. Ayeuna mah geus mending longok ka ditu. Hayang nyaho sugan engko yen dog asin digantian hiji. Nya deuyeun? Nya. Hayo tuh. Hayo. Ari ibu mah kumaha habis. Ari ieu buuk beureum. Ari sendal sisirangan. Teu masalah Yun. Sendal mah nu penting lain meunang anjuk. Ya Bu, da kudu saimbang antara rambu jeung sendal kudu mantes. Lah, moal ka kota ieu kadar lempang di jalan tikus. Geus ayeuna mah ya, mending kasih Nyai bae urang ngalongok sugan aya endog asin heueuh. Tuang nganjuk Yun. Eren pir eren tah aing jar sing bener keur Mang. Oi. Mandi ini kalau molohok. Hobo teu apro geuning angger miskin keneh. Aduh. Ari jelema ripuh pepelake dina taneuh desa.
Geus ka dieu lah. Kotor horan urang ka dinyana. Beung dia. Ya ulah deket teuing merang. Ayeuna mah si Akang tampilanana jadi asa beda Kang euy. Ulah disaruakeun jeung nu bareto. Ayeuna mah Mang Koko ulah nyebut Akang bari ge bapak ieu. Oh. Punten atuh Pak. Tah kitu. Geus ieu ulah sareng ngarumatan juga kieu mending jadi ajudan urang. Komo geuning dina tanah desa. Ulah sok ngahina Kang. Geus dibeli ieu mah dibeli garapan be. Kade kan duit. Ya. Riweuh. Tanah garapan mah sakege mah geus mimilu jeung urang mending jadi. Maksudna ieu Kang. Geus dibeli ya tanah garapan geus antepkeun. Sakieu mah moal kabayar ku gawena ge. Yo, kali dibilang eta 20 juta mah eta aya, mahi. Sia. Yang kok meuli pecel di jalan. Heeh. Geus buru balik, dangdan, geus mimilu jeung urang jadi ajudan urang. Buru baliknya, rek tuluy. Oh, nya bener. Daripada ngrumat ieu teu meunang duit, mending jadi ajudan si Akang. Duh, can ngalarisan acan asih euy. Daun sampe kalah kaburu garing kok can aya nu meuli. Ah, Arek nganjuk naon engko di ditu Yun? Lah, naon bingkong ngarah kopi 3 rantai atuh. Ngarah minyak 5 kilo mah Bu. Kopi 2 rantai. Heeh. Nyi. Dagang nyi. Cenah bejana ayeuna mah ngawarung euy. Anjat meureun, kopi-kopi mah. Heueuh nyi. Ya Bu. Arek nganjuk naon bae Bu? Mumpung aya. Oh nya. Kecap jeung susu abi mah Yun. Kopi pangheulana. keheula Yun. Puerte. Yang itu kada dagang sapoe. Menyarek pada ngararanjuk. Karek dagang mending geus koret. Heueuh nyi. Zaman ayeuna mah mun dagang teu dianjukeun moal payu. Itung-itung nabung. Ya, geus ulah kalah ceurik, da kami mah teu kumaha ieu. Arek mere bati nyi. Enggeus, ari nu enggeus mah ulah kalah di bawah hate, da teu kumaha. Ayo lah Yun. Ya nya, abi mawa ieu nya. Kopi saruntuy nya. Ma, nasib kieu teuing, Ma. Aduh, biar ulah tarik teuing ya. Puyeng ya mabok ya. Ya dunungan ulah mabok percuma mau duit juta-juta oge moal bisa jadi tambah. Aduh, ripu ya. Ayo bukakan kaca ya. Aduh. Ini rengseng aing mah. Aduh. Ya geus pingsan dia. Acan, jauh kene. Aduh. Utah eta kadinya. Iya kacamata bapak kembali ya. Oh wah lah. Aduh. Ngeri wah. Aduh, ribu ya. Aduh. Engko lamun geus nepi hudangkeun ya. Ah, aing mah repot aing mah mawa nu kieu malah. Geura ulang ada utah-utahan. Tenang, ulah sok kalah ngalawan ka bapak mah bebas rek ongke ku mamah agen. Pokona engko geus nepi ka proyek bapak hudangkeun ya. Aduh, biar ya. Ulah nyantai ngeri ya. Siap. Oh, ganeng gara sakadang linep pe. Aduh. Ngeri wah. Ya dimeni kene di di pondokan jalan, nak. Ganeng pertong didengekeun gawat doro tuh utah ka ditu. Aduh ya. Aduh. Gawat. Ya bukakan. Aduh, ya. Aduh. Kumaha? Aduh. Udah ada gua ngomong. Udang lah. Kal ngarepotkeun asih euy. Aduh. Meni legek we duit loba naik mobil mabok aing mah. Di mana ya? Legek nana udu bila aing mada. Ieu teh keur dicemara apaan arek ngerjakeun proyek teh ya HP gawat telepon inspektorna. Gawat. Halo. Iya bapak nggak nepi di dia ya, waret tapi karena mobil. Aduh. Iya apa ya, Pareman ya? Manggas.
Tah malah rencana mah bapak mah didinya tah harek ngabendung eta teh hayang ngingu meri bapak mah didinya. Tangko dinya ngingu meri jeung ngingu hayam teh didinya. Tah ngan ieu masalah nama teh saha nu bogana ye. Kudu kasaha ngadeukeutana kudu bapak kudu kasaha meulina ye. Dia Tepangkeun nami abi Bapak Endai. Bapak Endai. Oh, mohon. Manawi terang ieu nu gaduh bangawan ieu nu gaduhna apa sahanya euy? Kumaha manawi? Punguk ieu teh abi rada berminat ieu kana wahangan ieu ye. Hoyong dipeser lamun aya nu gaduhna mah sugan dipasihkeun ieu teh bade dibendung ku abi teh. Tuluy bade ngadamel kolam renang, bade ngadamel ieu di dieu paragi pamandian ri. Nu abdi ya teh Pak. Sadayana oge na di mah ti dieu dugikeun ka ditu teh nu abdi. Aslina Aslina Pak. manawi sugan tiasa dihilian lah ku abi. Ieu Wios. bade Mangga Bapak, wantun sabaraha Pak? Yes. Mangga. nyaan ieu. Asli mangga Pak, wantun sabaraha Bapak ayeuna nawisna? Wantun lah 300 juta mah. Langkungan. Langkungan Nu sakitu teuing. 500. Aduh. Mangga janten. Ada 500 mah moal kabagean ieu da murugna ge kada sanaoneun ieu. 400 be 400. Sok 400 mangga wios. Wios dia. Wios mangga dia. Siap. Bayar. Siap. Ya Pak, tah. Ieu kali sabaraha ieu artos? Ya kari 100 juta. Geuning kali 100 juta sesana kamarana kan tadi ku berak. Kapan tadi teh pake mayar anu bubur sawah turun pake mayar saha itu anu di kebon kacang. Oh nya bener-bener. Tah, yo manawi percanten ka abi, ieu aya artos 100 juta sesana ditransfer. Abi meureun nyuhunkeun nomor HP sareng nomor rekening engke keur nyuhunkeun surat taneuh ieuna. Siap? Siap, mangga deal, Bapak. Sip. Mangga. Yuk. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya kabeli oge. Pokoknya ieu engko di dieu yeuh. Dijieun proyek gede-gedean ieu mah. Aduh, Bang Ngojay jeung Topan di dieu nya. Embung, Pak. Garator aing mah cai asin. Salah bae moal engke mah ditawarkeun deui. Moal selang asin engke mah. Kumaha bapak sawak-awak bela aing mah pusing Pak alang. Geus we urang mah arek keluar yang geus pusing nuturkeun oge nanti mimiti anu sawah kebon jeung ieu. Capek nuturkeun oge teu kaharti bari buruhna oge lah. Aing mah arek balik ke Leumpang. Tah, ya HP urang mah arek balik. Ya, ieu kumaha Bapak? Bae teu masalah, supir mah yakin ieu nungguan dina mobil. Pokona ieu mah geus sukses lah. Bapak gur balik mendingan Bapak keun antep sina Leumpang bae tuh. Per. Per. Siapkan Per. Aduh, supir kalangan molor bae. Tilonong lain. Pahit, ayah. Pahangna, ayah. Pir, gerak ada Pir. Siapa? Asaan yo? Oh. Pahang aya. Pahit aya. Berarti bener Tilonong. Aduh. Pir piceun. Aduh, Tilonong asli ini. Aduh. Tilonong. Aduh. Ya kumaha tuh solusina ya, Pir? Geus mending kieu bae, Pak. Mang Koko, cobaan telepon, Pak. Oh, bener, heuh, Mang Koko. Mang? Heueuh. Tulus jadi ajudan urang heuh bener. Heuh bener. Heuh buru daguan di imah, Pe. Tidak wingi rek mawa si Nyai ya tadi tuh. Siap. Yo. Balik ke lapir. Itu karesek bawa ke si Nyai ngan jasmah tunda pe dinya. Udang kok bapak rek makat deui. Nya, Siap, Pak. Tega-tega teuing jelema.
sing kalatna eta geuning bisa ceurik kitu euy. Siga nama balas loba duit, Pak. Bener, nyaho bae yang supir. Lanjut. Mah dia geuning kala ceurik. Balas loba duit apa? Kang, warungan kakaragenan sapoe nya saya nu nganju, Kang. Nyumbarin lagi warungan juga kieu mah sabaraha di batina. Geus tutup bae sakalian mending. Bagikeun mah sakalian mending ka tetangga. Geus mending milu jeung Akang jadi asisten Akang. Murah ngabagi-bagi duit. Geus buru dangdan, Bu. Biar kalian bae baju. Ya, dangdan. Geus udah celik bae. Arek ka mana deh, Kang? Ngalongokan proyek, Akang berak acida proyekna ya. Buru ya. Nyahan kan? Buru, geus sok loba bacaan. Aduh. Oh, komeli deui aing mah euy set. Tah, gitu atuh hari asisten bapak mah kan cocok. Nyai gelis Kang, geus siga pramukadari. Pramuka kumaha dimaksudna? Pramugari meureun. Heuh eta Kang. Tuh, ajudan hendi deui set datang-datang aing mah ieu lah set. Ajudanna saha di Kang? Mengko begeran ada datang tempokeun. Tuh geuning. Ya, gerak kumaha deui? Hampura Pak, keberangan Pak. Telat pisan. Tuh dari itu nunda motorna, rukap numpona di dia mah. Punten Pak. Telat pisan asana. Buru mangkat sih, tuh penutupan batu gerak. Buru gak ini? Buru mang? Siap Pak. Yo! Kumaha apa kitunya? Aduh, hampura Pak. Mangga Pak, lungsur Pak. Pan pisan. Cukup. Telat sih Bapak mah lungsurna. Nyi, iya. Sawah nu meunang meuli ti RT. Tersep nempo RT kuat kujukan dina sawah. Beuli bae ku Bapak ieu mah langsung. Wah, Kang. Iya kabeh sadaya nu Akang? Lain kabeh sadaya kabeh meureun, mun kuat dibawa kabeh. Oh. Saking atohna Kang. Nya atuh Nyi. Teu panasaran nutup warung oge euy ari kieu carana mah. Thanks manggawe deui bae. Teh ka dieu. Kumaha Pak? Lain engko eta sawah geus dibeuli eta manggawe deui bae kumaha dimaksudna deh? Tawa boga deui sawahna teh, beuli deui lah ka dieu beh mana deh. Kemarin ge sawah batur Pak, abis teu boga jeji acan, kalau nu buburu. Ke sawah batur kumaha teh geuning kalau dijual ku RT kumaha deh? Sawah batur dijual. Pan kemarin ge bapa nu nawar meneh keukeuh, lain salah abi eta mah. Oh, atuh kitu nya. Beuh yeuh. Beuh kadikeun duitna atuh, beuh duitna kadikeun kamari. Duitna? Beak kumaha maksudna dia? Pan geus dijajahankeun Pak. Aduh. Kajeun lah, berakeun ieu nu kamari gen, nu itu. Hayu mangkat. Iya kumaha ieu? Geus kajeun saeutik ieu lah. Aduh, Geus berakeun duit. Ayo, proyek bae nu itu. Geus. Hayu Nyi, geus. Hayu. Biar demen deh. Buka panto. Kumaha tuh itu Kang urusan anak Kang? Rajin dah, 50 juta berakene duit. Eta anu mangkoko mang, anu kebon suuk eta rek ira dialalah kuing eta tanana kebon suukna. Tereh kolot mah euy. sudah eta kebun batur Pak. Aduh, kumaha geuning maksudna geuning duit teh bisa diarah? Kan harita bapak nu maksa yang beli kebun eta. Nyari bikin bae ku urang mah. Beuh ada duit atuh deh 20 juta. Eueuh.
Bisa dipakai ngagade sawah. Tuh nya Akang mah cek nyai ge kumaha? Lah. Terus ya rek mana deui, Kang? Proyek itu nu gede mah geus kajelah 20 juta mah. Jen, hitung-hitung jadi ngagantian gawe ayeuna. Gawe jeung urang. 70. Langsung proyek per ka ditu per. Arek nyeun kolam renang keur entog jeung meri. Instalin minian perumahan. Siapa? Jadi Pak. Kaneng lo ngomong? Ah, proyek gedean mah ieu ieu. Aduh. Cik gerapir sing jeung kaislaman. Aduh. Awas. Bener ban telat etan kalangku mengko. Turban. Nyanyi tempo proyek nu bakalan sukses mah iya di dieu. Naon itu mah kadang duit saeutik lah. Sabaraha hektar ya, Kang? Teuing hektarna mah can ditempo ku Akang gen. Bari sakalian nganturkeun sertifikatna puguh, irek ditelepon heula ku titah kade nyusul. Aduh. Ini tuh aktif euy. Aduh, proyek gagal deui bae ieu mah. Di mana-mana ge bangawan mah ku sertifikatna. Bang? Naon? Mah ieu HP teh aktif bae teh di teleponna ieu nu boga bangawan ieu euy. Wah. Eta mah urusan bapak bukan urusan saya. Masalah urusan saya. Di dinya teh ajudan urang kumaha sih? Atuh da bapak sok aya-aya wae. Harim bangawan hayang dibeli. Ieu teh anu bogana teh pamarentah. Ayeuna kieu, lamun ku bapak geus dibangun, ieu jang pangojoyan meri, dijieun apartemen di dieu. Terus bangunanna dipentak ku pamarentah. Arek nyalahkeun saha bapak? Mikir dong. Da kamari anu ngajualna ka dieu, cenah ngomongna du bogana. Saha nu ngajualna perorangan lain. Nya, ayo lu cenah ieu nu saya, sertifikatna ge aya di imah. Ah, iya, jelema nu sok pinter tapi bodoh nu kieu. Matak otak pake. Mah tuh mang ieu duit beak. Ini bukan urusan saya. Bes lah. Saya mah tidak mau berurusan jeung nu kieu lah. Saya mah rek balik. Ya, tah. Mang. Kang, arek iranyan proyekna, Kang. Aduh, belum proyek nih, duitnya kayak beak, katipu ya mah. Aduh. Terus itu Mang Kokore ke mana, Kang? Bubar. Mangkokogen bungan mimilu duitnya kayak beak, teka bayar-bayar acan mangkokogen duit beak, tebuka 1000 acan nih, ya kayak katipu alah. Aduh. Kumaha tuh, Kang? Ayo balik bayi mending lah. Cek nyai ge kumaha? Ayo balik bayi mending lah. Aduh. Ya. Wah, itu akibatna lawan jalma hayang nengan keuntungan pribadi.